Harti paribasa kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran. Ieu paribasa teh eusina kacida matak paurna, ngagambarkeun hiji tangkal anu geus paeh sarta ranggas di tengah leuweung. Kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran. Eusi kaluhur teu sirungan ngagambarkeun hiji manusia anu dina hirupna geus teu mawa pucuk kahadean. Taya mangpaatna pikeun batur sarta teu mawa teu ninggalkeun katurunan soleh salaku panyambung carita mulia. Sementara kahandap teu akaran nuduhkeun yen manehna geus kalengitan tatapan hirup, geus teu boga harga diri sarta geus dipotong tina pondasi kahadean hate. Ieu paribasa teh salaku pepeleng anu tarik sangkan salawasna urang hirup selalu melak beuni kahadean. Sabab lamun jalma anu hirupna ngan saukur mawa karuksakan, tangtu wae bakal diteang ku sejarah salaku tangkal anu garing anu ngan saukur tinggal nungguan waktu keur ditaluar jeung tinggal nunggu waktu dialungkeun kana seuneu poho.